pegangan di dulu coba mau cangkuri lah ngomong ke cuma gede teuing semua masuk benang teuing karek simut mah. Keur mahal ya teh dagangan cenah teh. Ngan kresek ini. Lumayan ieu mah. Ieu mah aing ngadadak kaya aslina euy. Ieu aing dijual ke pasar Caringin. Payu tah euy sekilo 80 mah ieu ieu teh. Acan teh kabeh ieu. Yang panen yang Mun Kang euy ieu aing epan ngadadak beunghar tah ieu mah. resepnya aduh lebat kieu yang tos seueuran yang mana Aya karek 2 kilo mah. nu saha ieu saradosna Sua ieu teh abi dituaram ieu teh. oh kitu Juk alan cengek kena keur mahal ayeuna sakilo 60. pantesan ya sengek teh seep wae nu abdi Kang ieu kebon abdi ieu Bener. cek aing sok sia keren aing sok sia kumaneh di ala aing can betang babal sok sia ho Sok kali makan dia sih ku aing ketepel ya. dan jurus ku aing teh sok aing sok aing Sok kan dia anu mas ya. goblok